Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara salah sawias pedagang. Sate acan nepangkeun nami abdi Kalamat Ali sareng rerencangan abdi. Nami abdi Aira Syifa Kalika. Nami abdi Aisyah Kaurin Iskandar. Nami abdi Talita Snakumaira. Nami abdi Nafia Kaya Kusnadi. Abdi sareng rerencangan abdi sakola di SDIP Ar-Rasyid. Assalamualaikum Bu hapunten abdi sareng rerencangan hoyong ngawawancara kanggo tugas sakola. Nah, Ibu kersa diwawancara. Mohon mangga. Saha nami ibu? Ibu Irma. Ibu parantos sabaraha lami jalan di warung ieu? Kurang leuwihna aya 1 tahunan. Naon wae anu diical di warung ieu? Seueur sih contohna ieu menu-menu sarapan, uduk, nasi, kue, jajanan pira, lauk-laukan, sayur, seueur pokona. Warung biasana dibuka tabu sabaraha? Tabuh 5 subuh. Naon wae kasusahan anu sareng karandapan ku Ibu nalika icalan? Paling nalika barang-barang jualanna seueur nu teu seep gitu. Kumaha cara ibu ngalayanan konsumen? Ya, paling ditawaran naon kabutuhanana nu hoyong dipeserna naon. Sabaraha omset atawa penghasilan ibu biasana sapoe? Omsetna alhamdulillah sekitar 1 juta nyampe 2 jutaan. Naon harapan ibu pikeun warung ieu kaharepna? Harepanana mudah-mudahan kaharepna tiasa seueur deui langganan rame sareng berkah sadayana. Pertunuhun Bu parantos masihan waktos kanggo diwawancara. Oh ya, sami-sami. Pertunuhun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.